Bismillahirrohmanirrohim. Wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana beayana utamina pisan mah ka baraya-barayan mikarasepna carita garapan simkuring dina judul Talaga Getih karangan Ambros. Ayeuna Mang Dedi baris maluruh ieu naskah bagian anu ka-40. Sakumaha anu kantor di Bandungan dina Hancan Katunda bagian anu ka-39. Pedaran Mang Dedi ka Sapiwanji dina mangsa mendarkeun kaayaan alam di peuting di lembur Cibodas di piluweunganana nya harita teh si Godin katut si Godeng di udag-udag jurig hulu buntung teh nya. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita langkung paus namah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Mangsa alam harita teh beuki peuting bae. Breh aja dua tangtungan jalma anu harita lamun ti barang mah pasti bakal katingali beungeutna pias koneas. Ngan hanya kawe harita mah peuting jadi teu kaciri beungeutna eta dua jalma. Nyatana si Godeng jeung si Gocil. Malah nang kadenge harita teh sora awewe bari jeung disalangku anjing pabaung estuning mata pikakeun. Dina kaayaan alam kitu anahing teh kadenge aya sora awewe anu ceuri. Sorana teh bangun anu kanyanyerian mulas melis mata pikarunyan. Tang nunggukeun ieu sirah yeung beung ampun nyari tang nunggukeun sirah sirah uing pegatulung. Itu cek eta sora awewe anu ceurik harita. Malah make ngomong sagarupa ka si Godeng minta ditulungan hayang padungkeun deui sirahna cenah anu pegat. Jeuh atuh sakadapan mah sora anu ceurik teh jempe ngan diganti ku suara seorna sora angin siahan daruan nebak kana dangdaunan ngajadikeun kalakai rabeng maruragan. Atuh si Godeng jeung si Godin duanana katarang ngalaperas inget kana kajadian sabulan anu katukang-tukang dina mangsa di lemburna gujrud ku beja. Beja ayana jurig hulu anu datang ka gaduh ronda jeung ka imah jang oman. Godin, aya nu minta tutut ka urang kadenge teh Gusti Laing. Di mana lain minta tutut sia goblok sia teh tapi minta tulung ka maneh lain tutut. Cek si Godin harita geus puguh deui atuh si Godeng mah awakna ngageter ngalapar beungeut nalbun beurang mah bakal katara pias kodeas. Terus atuh ngacung-ngacungkeun obor adu kakalicesan bae angin katebak angin dipake jaangan ka pelembah dapuran jauh nu katempuk oe jeung harieum ku tatangkalan anu sejen. Bareng jeung kitu ana pucunghu di tukangan dapuran jauh teh aya anu kaluar di tangtungan awewe nu make baju bodas tapi eueuh huluan alias eueuh sirahan malah jelas pisan katempo dina buheungna ngalai getih seger anu nyarak celakan sakecelak samalah dari kitu teh disusul ku kalayarna sirah jelema anu ngalayang di luhureun awak tanu buntung.
nu kerenyang hareup langsung anu duaan datana si Godin jeung si Gode. Barang ningalikeun kitu atuh nyaksian makhluk sarupa kitu daeta si Gode jeung si Godin ruasna luar biasa. Atuh si Godin lompat habecir barjeng kegeluhan nyebut. Juri diserikna bari jeung notong-notongkeun maneh. Da puguh gila jeung sieun we nempuh makhluk anu sarupa kitu. Buuk panjang diriaban matana beureum semuhurung si humrang gete. Letahna panjang meningalel. Ari irung ngadunguk jiga bangkong anu keur cuman. Nampo si Godin anu geus ngaberengbeng lumpat teu heula. Si Gode greuwaseun lantaran manehna ngan ukur tinggal sorangan di dinya. Nah, coba pikir deui, harta kene bulotok atuh harita. Si Gode oge lumpat bari kekeleueuhan harita teh. Jorit. Kalawan teh sadar ana beleur atam obor dibalangkeun. Terus ngabareng-beng lumpat. Udang si Godin baturna anu geus lumpat leuwih ti heula. Si Godin anu lumpat ti heula atuh harita terus kamana lumpatna teh da teu nyahoeun puguh we keur diudang ku pasieun. Jadi kamana we nepina? Anu penting mah cenah bisa jauh kilek si Godin atuh mengko ka belah katu. Cepikeunna arek motong jalan sabab ngarah deukeut ka imahna. Kitu deui si Gode gilek mengko ka belah katu. Terus go ka kebon awi. Reup kaayaan di dinya mah poek mongkleng buta Raden. Sabab harieum ku tatangkalan anu jarangku. Reng si Godin eureun ret ka tukang breh katempo aya anu hideung udag-udag ka manehna. Gebeg si Godin rewas da ceuk pamikirna mah juri anu udag-udag. Sok padahal mah anu janya nama eta teh si Gode anu sarua. Manehna ngarasa sieun. Ngomong deui atuh harita. Si Gode jeung si Godin teh duadana ampro. Terus atuh pating karuak da ceuk panyanana mah manehna teh panggih jeung juri we nu tadi teh megat di jalan. Gilep atuh si Godin balik atuh harita. Manehna atuh berengbeng deui lumpat ngenik teh sirikna mangpret we. Ayeuna mah si Godin anu nuturkeun teh bari jeung teu eureun kekeleueuhan barang keur pating beureutak kitu ana cekiki kadengen deui aya seuri sorana tarik asa luhureun we. Ret atuh duanana meh bareng tanggah ka luhur. Breh teh katempo juri guluk keur ka kalayangan ai awak dihanap ai sirahna beut papisah jauh di luhur. Lompat ke mana ya? Mana duaan? Mau bisa menjadi Tina udah kanyain. Saya mana tak bisa numbukeun deui hulu aing kawas baheula. Tolong. Si Godin jeung si Gode harita beuki soal awakna harita kena oge leuleus. Suku nyerosot kesang ngopro. Ari sukuna nyeri belasun 4 tata rajong teh atuh. Duanana terus mangpret ngajugjug ka imah. Nah bari jeung kekeleueuhan minta tulung ka urang lembur. Tapi rokahaya saurang oge atuh urang lembur teh eueuh anu kaluar. Tapi lain teu ngadenge kana sora anu minta tulung mah. Tapi sare oge pada sarieuna. Sabab kaayaan dina alam peuting harita teh perbawana jadi geung jeung pikasieuna. Urang belecak. Si Gode harta gilek mengko atuh kabelah kidul terus mangpret lumpat. Ngunikeun kang mangpret dituturkeun ku si Godin. Jog anjung atuh ka sisi kulah. Nyatana kulahna Bapa Ici reng duanana areureun. Tapi sabutir kitu teh seot atuh si juri hulu teh hanu keur ka kalayangan di luhur teh. Nyerorot ka handap malah jiga rek nyamer ka maranehna duaan.
Mantang lompat sia Godeng. Mantang lompat sia Godeng. Aduh, Alah. soloyong kejemur. Dua anak nyatana si Godek jeung si Gojin awak rag-rag kana kulahna Bapak Ici. Terus soroesan bari jeung teu eureun-eureun nyebut tulung-tulungan. Kan untungna teh kulahna teh atuh teu jero teuing caina teh. Ngan saukur kitu seret cangkeng. Jadi teu matak ti karlaw. Tapi nyaroka aya baju jeung awak mah jadi jibruk bararasa. Siraha bararucis jeung kotor kulitak. Puas ya. Ngerasakeun sia eta macan sapira jagoan ke dina mangsana sia duaan modar sia. Cek si jurig hulu hari temanehna mere ancaman ka si Godeg jeung ka si Gojin. Sanajan sora kadenge ngirung mata kukurayeun tapi jelas ka harti. Atuh puguh we ngadenge omongan kitu maduanana kacidang ngarasa reuas jeung keut. Aduh, ampun sakadang jurig. Nyingka kasabrang ka Palembang sia ari balik mawa kurukuk. Geus sing jauh udah ini sia mun teu ngaganggu ka aing mah sia teu wawu ka sia jeung teu hayang deukeut jeung sia nyingka nyingka sia jeung si Godeg narowe cok maksudna mah cisinglar ti ditu nama beureunan. Awak si Godeg menikeun ka ngagibrig nya kitu deui awak si Gojin sarua. Da pugu atuh sajaba ti keur ngarasakeun kasieun teh awakna oge tiris. Da pugu aya di jero kulah anu caina tiis menikeun ka nyacep etning mata kebusan. Nah, anda hiup teh angin ngaguruh di domantara. Jika nu ngagiringkeun eta jurig hulu nu kakalayangan dituturkeun ku awakna. Hiuk angin ngagelembung atuh cunggung sora anjing babaung. Sorana teh malung minuhan sakuliah lembur. Ditema ku sora manuk jurig anu teu eureun-eureun disada. Dina kayaan kitu si Godeg atuh jeung si Gojin duanana keur pating kuceprak we di tengah kulah. Kecebuk. Lempang burukana galengan cai kulah jadi kepo oyag-oyagan lauk emas anu baradag mah pating kejebur atuh kagebah kudu ngaleumpang. Tekung selila atuh sanggeus tekung selila sawatara waktu jeb atuh kaayaan teh simpe jempe. Sora anjing nu tadi babaung teu kadenge deui. Sora manuk jurig ayeuna mah atuh geus eureun. Malahan mah angin anu tadi ngaguruh di domantara teh leler. Kaayaan alam peuting eta balik deui ka sasarina. Ngan ukur kadenge teh sora-sora ilahar we saperti jangkrik jeung sora cari cangkas ditema ku sora cicir jeung bangkong nu disarada di sisi kulah. Tunda kayaan si Gojin atuh jeung si Godeg anu keur cararicing dina kulah. Urang teunden heula sagedeung. Ayeuna urang kocapkeun kaayaan Bapak Ici. Nu harita aya di jero imah tadi. Waktu aya anu ngagejebur ka kulah. Atuh Bapak Ici ngarasa reuas, komo barang ngadenge aya sora anu menta tulung mah. Pak Ici teh penasaran hayang nulungan, tapi hanya kaal tadi teh teu wani kaluar sabab ngerasa keung jeung sieun. Da puguh ngadenge sora awewe anu jejerihilan sisirian. Nya atuh ukur bisa ngadengekeun teh ngadengekeun wungkul kitu ge di jero imah. Tapi sanggeus kaayaan dianggap aman. Malahan matul badit jadengian itu ieu. Korejat atuh Pak Ici teh cengkat. Kop kada batre turus-urusuhan muru kaluar kebat muru ka pipir imah. Barasat batre disorot-sorotkeun kan poe. Sarta breh katempo aya anu patih juringkang di tengah kulah. Tangtunganana haradideung sabab pinuh kuleutak jeung baju hideung di ongkos.
Saya! Pak Ici harita tumanya, bari serog taki-taki, ari batre matulog disorotkeun. Da ceuk pamikirna anu ngagejebur ka kulah teh tantu badang badog lauk beureun boga niat rek mau. Ya maaf nih Pak Ici. Nya sia. Ditanya sia teh disaha-saha wae jawab sia nu bener. Itu ceuk Pak Ici bari serot baterai kana beungeutna. Da pugu atuh hayang jelas tur sidik meureun. Si Godeng kegereceman sabab panuna serau. Anda breh katempo ku Bapak Ici aya 2 jelema geuning papakeanana baraseuh jeung kaloktor sarta pinuh kuleutang. Ya maaf deui Pak Ici. Mamat sareng Udin. Mamat jeung Udin. Wah, Mamat jeung si Udin. Terusnya nya kenaraon sia wayak diwari makaya di tengah kula. Sia rek marik lauk, sianya maling lauk si lain. Ya, sanes Pak Ici. Sanes, nah aja mah jedog di kula wae sia. Abdi duaan mah saresna bade teu. Sanes bade maling lauk. Pak Ici. Awas pisan Pak Ici. Aduh mah taya maksad. Daya niat bade mau lauk. Nya terus keur naon geus sia? Tapi dah aku si ai keur mani onyaman wae kieu. Ya, pokona mah panjang dongeng nama Pak Ici. Keun ke ku abdi didongengkeun. Ayeuna baru abdi bade si heula ye. Katampian tapi paling mana nya tampian teh Pak Ici. Itu ceuk si Godeng. Bari jeung terus duanana atuh arunggah kana tamakan kula. Ya sok atuh samarani heula tah. Tuh, tampian masyan. Belah ditu. Ceuk Pak Ici harita teh. Bari nyorotkeun baterai dan kelebah tampian. Caina kadenge ngocor. Kana kulah langsung ngagulontor. Si Godeng jeung si Gojin atuh harita terus saleumpang muruk ka pancuran. Gebrus duanana marani heula dicumplang. Beungeutna oge dikosokan. Baju calana atuh jeung suku pokona mah kabeh dikosokan nepikeun ka bersih. Dicaangan ku Pak Ici. Nya anu keur nangtung bari jeung nempokeun ka maranehna duaan. Sanggeus awakna cukup bersih masih Godeng jeung si Gojin duanana seleuneu deui nyamperkeun ka Pak Ici bari jeung pupurungkutan kawantu tiris. Nya troba diomong barabat bae atuh harita ngadongengkeun kajadian tadi nu kaalaman ku maranehna duaan. Samalah matung ngadongengkeunna oge bari jeung pepetah bari jeung culang cileung ongko. Sabab kabayangkeun ring keuwikna sirah anu buntung. Ari Bapak Ici mun dicolohok bengong ngadenge beja kitu. Satengah teu percaya. Tapi ras inget deui atuh kena lalakon Bapak RT jeung yang Atang teh. Si Dolen katut si Uca anu geus pernah didatangan ku juri gulu dina mangsa keurang di garduh ronda kitu deui atuh lalakon Jang Oman nu imahna geus pernah dianjangan ku juri gulu. Bener da teh Jang Mamat. Nya teh ngabohong sia ka dewek. Ceuk Pak Ici gancang tumanya ka si Godeng. Aduh harita geus rengse ngabuih ngomong. Lah, ari Bapak Ici na irah atuh abdi sok ngabohong ka Bapak Ici. Nya, kuring teh lain nya ka sok ngabohong si lain tapi nya heueuh betasa. Teu percaya nyaha-nyahan juri hulu teh jeung juri buntung hulu teh aya. Sabab perkara ieu kacida pisan mustahilna euy. Ya naon? Nya teu langkung Bapak Ici teh mah percanten padampinteun oge atuh da memang kitu kajadiannya nya. Dah, Pak Ici abdi duaan bade permiosor abdi ye, bade wangsul. Margi tiris atuh ieu baju baraseuh. Ceuk si Godeng amitan ka Pak Ici. Sabab hayang geura balik cenah. Awakna geus teu kuat kurasa tiris hayang geura disalin ku baju anu garing. Oh, geus atuh. Rek paralik bae tapi ludeng di jalanan teh. Ludeng we atuh Pak lah. Pak Ici da duaan ieu ceuk si Gojin harita. Bok deui atuh Pak Ici. Ya bun heueuh masih nguringan we atuh ka jalanna sia ka jalan gede tuh.
Entong mapay kebon na to, bisi hagweng kamprok day yung gitu patut. Ito pangtan pa iti, ayo nama, gas balik juga na jurig na oge yo. Dahil nama gas jempling do, itu loba da dengean kawas tadi pa iti. Ya, so katulah, ikitu mah. Jig, gancangan kecu gerak balik. Mari wo, gun we. Ya bang itu, pa iti perbios. Sok, balik. Si Godek jeung si Gojin terus ngimpi baralik lempangna semuruso. Ari bapa iki sanggeus anu duaan endit mah terus dewe asup ka jero imah. Sajajalan eueuh anu ngaromong ngabarar teme si Godek jeung si Gojin teh. Bari jeung mikiran naon rupa nu kajadian anu tadi nu kaalaman. Pikaruaseun ongkop jeung matak pikaseurieun aya deh. Samalahan mah atuh kabayang deui rupa jeung tangtunganana. Kadenge ngomongna anu jelas pisan. Tajurig hulu teh kungsi ngancam-ngancam ka manehna duaan. Mangsa alam beuki peuting bae. Cag urang tunda heula kaundang lalampahan si Godek jeung si Gojin anu keur aya setengah perjalanan deuk pulang ka imahna. Urang teundeun heula sakedap. Ayeuna urang kocapkeun kaayaan Nyi Mimin. Keur di mana ari Nyi Mimin? Kasugri para wargi, kaayaan alam di lembur Cibodas khususna beuki maju ka peuting. Lembur Cibodas es tuning sepi cempling sarta teu kadenge sora anu batuk-batuk acan. Kawasna mah atuh pangeusina loba anu geus sarare. Angin peuting ngahiliwir nebah kana dangdaunan. Daun cau pating aroyag, daun sampul pating garupai. Jangkrik-jangkrik reang di sarada sora londok pating keurleung patembalan jeung baturna. Ari ti kajauhan hawar-hawar sok kadenge sora kokol di tarokolan jigeuna bae eta teh ronda anu keur ngurilingan lembur. Dina kayaan kitu Nyi Mimin harita teh keur ngagoler we dina ranjang. Tapi encan dreup sare ti tadi oge. Kalah kitu we kudu bagedebug tu ka dieu. Gulupak kaditu ka dieu. Bet jadi guling gasahan hirup teh kawas anu teu genah cicing. Korejat hudang terus blek diuk dina kasur. Ngadon ngajentul weh bari jeung nanang tuur. Pikiran atuh ngalayang ruseras ka jaman ka tukang-tukang. Naas inget ka Darma. Lalaki anu pika cinta ku manehna. Sanajan geus aya kana sataun lilana Nyi Utari tilar dunya, tapi Nyi Mimin keukeuh peuteukeuh can bisa narik hate Darma. Nya antuk nama atuh pikiran oge bet jadi rungsing. Teu karasa waktu teh geus sataun lilana si Utari tilar dunya, tapi nepi ka ayeuna aing can bisa menangkeun Kang Darma. Tegedengan meuni hese pisan. Sakalian tangi oge manehna mah tara pisan malire ka aing. Nya kudu kumaha ieu ari geus kieu? Cek Nyi Mimin ngagereneng ngomong sorangan. Turun tidak pangsarean terus limpang keluar di jero kamar. Go ka tengah imah dek diupina kursi sorangan we. Leng atuh ngahuleng. Ret kana jam anu ngagantung sidik pisan waktu teh geus rek nincak ka tengah peuting. Kurang leuwih jam 12:05. Ret ka pelebah kamar Mbah Ocin
anu pantona nutup sarta meuni jempling kawas nama indung bapana atuh geus sarare tibra. Kawas nama si Ambu jeung si Abah teh geus sarare dah menikah geus teu kadenge sora-sorana acan tapi ari aing kunaon ya bet teu bisa sare aing. Jung Nyi Mimin nangtung maksudna mah karek nyokot cai ka dapur cenah tapi karek oge ngalengkah suku ada cunggung sora anjing bamaung di buruan imah samalah kadenge sora cicir cerit-ceritan di sana. Nah anjing saha teh bersada di sada wayak diwari. Nyi Mimin culang cileung cudag cideug gek diuk deui teu kebat rek ka dapur teh lantaran di imah teh bedak dumadakan jadi asa keueum cegung cungung anjing babaung deui gerapak atuh hayam dina paranya jadi pating gerapak disusul kuras kusora embe anu pating berele bareng jeung kitu kadepruk harita kadenge sora anu leumpang di luareun imah Nyi Mimin sarta sora lengkah suku jelema jelas pisan atra kadenge Nyi Mimin harita kerangkerung hatena bet jadi asa tadiur tepung rasa. Aya sora naon nu leumpang. Jelas mah aya sarta sora lengkah suku jelema. Nyi Mimin harita kerangkerung hatena bet jadi asa tadiur tepung rasa. Nyi Mimin tegawat ngomong laras ingat kana kejadian tadi waktu borang di lemurna. Rai buru punuk ngadadak muringkak bet asa jadi pating puriding puringkak tepugur. Nyi Mimin harita nangtung terus gura-giru asup deui atuh ka kamarna kalat satunggah kana pangsarean. Terus ngaguledag ngaguler bari jeung muleun maneh ku simut. Ras inget atuh lamun peuting eta minangka peuting anu kahiji maotna yang suta. Siung atuh kadenge di luar aya sora angin sia handaruan di barengan ku sora-sora manuk jurig anu disarada estu ning matakeun. Nah bet asa jadi lobak ieu. Nah jadi kieu teh. Teu harti aing. Aing naon atuh nya dieu mah aing bet keung-keung asa-asa tesis sasarina. Nah ya naon atuh. Sabut keur kitu jendela kamar bet aya nu ngatrokan gemuk atuh Nyi Mimin harita ruas hatena deg-degan malah jantungna oge jadi ratu tutup bulan. Nah ya buka katrokan ka jendela tapi saha Nyi Mimin awakna ngageter malahan make santiis mimiti renung dina tara. Sabut keur kitu jendela kamarna aya di nu ngatrokan. Nyi Mimin atuh begitu puguh rasa tapi bari jeung penasaran di ongkong. Min, tos kulem gitu, Min. Kau atuh Nyi Mimin harita ruas. Sabab kadenge aya sora lalaki anu ngageroan ka manehna. Malah sorana oge bet rada-rada apa. bet asa aya nu ngageroan ka aing. Jeung deui bet asa sora Kang Darma eta mah tapi manya harek naon beuting-beuting ka dieu. Mimin, tos kulem Mimin teh. Sok ngabuka jendela ta ieu akang. Kang Darma beda aya periogi anu penting. Korea teh Nyi Mimin teh cengkat. Terus atuh mencerong kana daun jendela aya sabab. Jelas kadenge ku manehna lamun anu luar teh Darma. Nakuna mah jerut atuh Mimin turun tina ranjang. Terus atuh ngadeukeutan kana pelebah jendela jen atuh nangtung bari jeung ngadedengekeun anu di luar. Min, ngabuka atuh jendela teh. Ieu teh kedacang caya. Dan ieu mah akang. Ka dieu wengi-wengi teh wengi teh bubuhan aya kapaksa. Margi akang teh gaduh kapriogian anu kalintang pentingna ka Mimin.
Cek Dharma di luar ngadenge ngomongna dari pisan. Tumrapna kami min mah es doling matak bingung rek dibuka bisi lain. Tapi lamun henteu sok sieun nya anu di luar teh Dharma. Anu boga kaperluan ka manehna. Sajabati kitu ni mimin teh atuh pungah aya. Da puguh ka tidak hayang pisan ambrok jeung Dharma teh. Saha nu di luar teh nah rasa teh Kang Dharma atuh nampi. Nyamin ieu mah akang sok gancang atuh engat dera buka jandelana akang teh tiris. Meni mengajamkan kieu di luar sosoranganan. Laras Kang Dharma ngatukeun urang buka jandelana tuh nya. Ieu mimin harta geus taloba pikir deui. Jiwana kawas anu katanung sabab anu dina pikiranna ngan ukur hayang buk amprok jeung Dharma anu jadi buah hatena nya atuh kalawan teu loba mikir gamang leungeunna kana tulak jandela malah klotlak berai jandela teh dibuka siuk angin peuting agrebug neumbag kana awak mimin lampu cempor katara atuh kakalecasan katebak ku angin anu asup ka jero kamar. Breh waktu cukup mangsanya kapan can para pamirsa ieu carita urang tunda heula kumaha atuh lajenganana insyaallah mandedi kapayuna beris nyungsi bagian anu ke-41 hatur nuhun lo kumaha dupi perhatosanana ujung kantun kasadayana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.